Udah nguruling gitu jeung jalan jauh. Saya yang rame. Tapi aya nama lah aya karena itu teh. Hari-harinya. Percaya itu percaya. Yo, siap, stay on KB. Jiwa lu. Mulai pernah puguhan teh. Pernah. Yang sarila jeung mana yang teh nyawa da? Pernah wa aing balik baheula teh ke MTS. Pernah bogo. Ka TMTS we nih Ke MTS. Pernah bogo. Tapi saingan teh nih di kelas teh. Sakelas Kelas apal mana gitu. apalah tong mau nyebutkeun si Bayu aing. Siapa? Kajagoan we. Panas lah dari demi Allah. Aing aduh aing. Anu kaya lah ngomong bogohan teh geus kaluarga. Itu jadi LDR bener-bener. Lamun harita Aduh, parahna teh mah. Kuasa 5 bulan wa. Nyelila tuh. Terus kuatir lila, entah tadinya weh, rada henteu lah urang teh. Cinta pertama teh eta teh. Cinta pertama. Tapi mun urang nyawa. Urang mah henteu sih entes mah. Mau henteu. Entes mah urang baik. Baik. Siapa? Tinggal lihat aing kumaha SKM teh. Alus peringkat aing HD. Apalah serangan. Heeh, apa-apa. Tempo kalian nu ngecapuk. Jadi tes mah can bogohan Encan manilah dengan hubungan yang hari-hari lah gitu. Balapan SMS-an nih. Oh, SMS. Oh, zaman pulsa teh. BBM lah. Nah, dia namanya BBM. Oh, jadi gitu sih teh baheula teh nya. Kan baheula orang ke MTS mah bro. Dicintaan yang teh nyaho. Teh nyaho asli gitu. Orang mulai bogohan gitu teh kelas 10. Berarti lah keneh manehnya alhamdulillah. Kelas 10. Nanti bulan cinta pertama. Awal. Biasalah cinta baheula mah. Tapi tidinya jauh berbanding antara mana jeung urang. Aing lebih sadis. Apa aing? Aduh. Tong nyebutkeun aing pak boy sih. Dari bang heueuh nya. Lain. Menyeleksi aing. Oh, menyeleksi. Gaya euy bahasa naon? Nyaho atuh. Bukan teh si gating Nyaho. Menyeleksi. Aing pikeun kalima wa. Oh. Cuma ini chat set datang deui. Nyabarna nemen kalalajuan kumandan ngampura. Ah, siata. Pernah wae eta mah asli. Tapi capek wae gitu nanti. Capekna? Heuh nya teh aing mulai sendiri tari lah. Dikala eueuhna bingung ya. Udah bingung. Kan lamun teh kuat-kuat yang menyempol aing. Tapi aing nama lah kumaha nya. Kadang rasangan Asli enak. Tidak terikat orang teh. Yang pikiran teh lepas ya. Lepas. Pres. Coba itu siap pres. Ada emang lagi kira bakal lagi nya sih dengan terikat. Jadi kahayang urang kumaha we kitu we. Nya da sabodohan hirupna. Kan pernah memang urang aya dina satu titiknya urang teh waduh bener-bener gitu tah. Asa make hate teuing, hate teuing. Tuntunan ditinggalkeun teh ripuh pan. Tong lah kana. Tong hate teuing. Tong. Rujit sih. Tong aslina cinta Berat. di hati anting ulah urang teh mere anting ulah gitu mah. Nya itu namanya standar lah. Standar. Di usia-usia sakieu mah mereka bukan standar. Da formalitas lah sebenarnya bukan gitu mah. Bisi era ku batur kabogoh teh tuh. Ulah era ting ditanya gitu. Namanya ngagaya lah. Aduh. Takkan begini masalah. Ya ai geunahan sarangan mah kan bisa kemana-mana. Berarti eta ujung itu pengalaman cinta maneh gitu bener ya. Tapi lamun dina cinta mah mana misalkan berjuang yang saya tahu tapi itu benang-benang terus weh udah kieu kan mana kita lah ayeuna maneh anu di udag teu Ayam aya. iya Apa sorangan sih maksudna bisingan sinta deui kan aing teh nyahong maneh mah teu terbuka sok weh perjuangkeun bener da aya we mah kan resep diperjuangkeun cenah
orangnya survei itu macam cenah aing ngaranna mah resep perjuangan tah gitu. Jadi dina cinta mah janganlah kamu menyerah. Kecuali orang yang kamu incar sudah menikah. Tah eta mantap. Bener. Entong. Kamu bisa nikah mah gak beredar. Gak beredarnya. Yang mana orangnya butuh sesosok anu jangan nyepot gitu tah. Penyemangat lah. Penyemangat. Tajin kenapa penyemangat gitu tah. Ku ayeuna mah. Bener. Tapi jangan jadi pelajaran kalau orang gila mun baheula-baheula mah gitu. Jadi eunteng. Bikin kaharepna orang kudu kumaha. Lamun ngalakukeun juga kitu dia berarti urang sarua jeung asup ke lubang yang sama. Kayak sia tinggal nyari di lubang-lubang yang lainnya. Masih banyak kegagalan yang belum Anda coba. Jadi janganlah lamun terjun ke lubang yang sama gor anjing. Nah, deui we. Dak hieu pancenanya. Ayo maya hiji jeung lalaki dibanding salapan, dibanding sabaraha nih bala. Bahasana eta. Perbandingan terus make awewe lah dibanding lalaki. Nah, proko teu rek awe. Nu kudu hariwangna lagi awewe, sing bagian lalaki. Nah, eta. Kalau rumah tuh Salam. Kayak aya. Iya. Nang indah pada waktunya dan ini. Cekna lagu. Kembali di masa sakatukang. Masa tukang Kurang flashback di flashback. masa kecil. Masa kecil. Aing parah kok masa kecil semuanya. Aing ingat hiji ya. Pas ngamimitian sekolah TK. Nah, sub TK. dia mah TK. Wah, malam aing teh embung sekolah teh. Bukan mewek kalau aing oge. Embung sekolah. Embung sekolah. Teh ini sudah sius oge sekolah tuh daftar ka ditu naon nya. Embung aing bolang. Daftar aing aing teh ngilu. Udah berangnya sekolah dia. Berang Sekolah sekolah satu nih. Tadi dia jatuh saya inget kan si anu mewek. Mewek inget gitu. Ingat aing. Dah aing baheula mah cengeng. Heula anjing. Ditolong gambar mewek teh bisa. Batur ngacung, aing ngacung sakit carikan aing mewek deui wae aing. Tetang itu mewek. Lah dia teh teh bisa. Ngan pada teuing atuh baheula mah tewani urang. Tewani. Konyol lah aing teh kah ngilu nih mewek. Jeung ku konyolna baheula mah pernah teh. Ingat teh anu ieu ya. Penghapus. Dia kan ditelang. Ente penghapus kertas bulat-bulat. Lep ya anjing ku mah pikiran. Ah, keur budak atuh ngaranna ye. Tuh ke penghapus teh aya ning nya. Di kereta ning. Nuluy parang main diletan. Kebororong buku teh aya kana mah lucu tah. Ingat kene aya teh. Ngapus kucing ban bolang. Berapa hapus aya nya. Yang seri dah. Sieun ku kamera nih. Ku beureung nyaina. Pajar ganti bulu dulu nih. Bung di foto teh. Aduh. Ini aing teh kitu nya bolang. Tapi indah teh mah. Indah. Aing pernah di rumah anu aing mewek teh ieu. Ku ayun-ayunan apa tuh? Mau aing mencet. Sedikit benjol. Ini kerain ayunan, senal aing teh murah. Nah itu murah. Rek dicokot aya ayun-ayunan kira kitu pas para kebelah ditu aing nyokot balik di meledak kita kana tarangnya. Halo eta balik kita benjol benjol terus kan. Intinya inget banget. Si mah beringas di balau ge. Aya ucing keur ngajuru ditoong atuh dicakar. Tarangna soek. Tapi gua apa? Oh nya nama. Lebih ke gitu, gerakan. Perbuatan dia. Aduh. Ya Allah. Tapi sakapa mah yang balik dia orang ke masa lalu. Geuning enak mah kieu, sungai teh mal kieu itu kehidupan teh. Nyari budak-budak zaman ayeuna beda euy Beda. maksudnya. Baheula mah kan karasa urang ge nya ngaprak Ngaprak. naon diala nih. Ngabolang. Ngabolang. Enak mah leutik umur 3 tahun 5 tahun geus ka HP Padahal si itu ban bae basana orok ge. Pusing ah. Pan foto-foto loba anu leutik ku si lieur.
budak deh teh budak kumakolotna Ih, parah sakit tuh merentah itu nama urang teh aya mimitian lah podcast mimitiannya bukan orang menyin karya Nyin karya. soalnya menyin hasilnya pemangke karena pada hakikatnya karyamu adalah sejarahmu anjir kan kayak bisa orang teh nyin karya kan bisa ningali Bisa ningali. ya udah karya tah nya jang para penonton jang ka burak ngora tah sok rek berkarya mah ya edankeun naon lah mah engke we masalah teu payunan lah tapi ya lah ingatnya karyamu adalah sejarahmu hatur nuhun hatur nuhun